Nginjing dipangkan wasapun Alisa Putri Rahayu abdi di kelas 11 MIPA 3. Nomor 1 warta nyata beja anu hayang ditepikeun nu jalma sejenna atawa laporan kajadian anu fakta. Nomor 2 neangan fakta pikeun warta bisa tina kagiatan. Yang kaiji ditenan, kadua wawancara, katilu riset media. Nomor 3 warta teh jenisna aya 2, warta tulisan jeung warta lisan. Warta tulisan biasana tina koran, majalah, papan pengumuman. Warta lisan biasana tina radio, TV, diskusi, seminar. Nomor 4 buat naon kajadianna, where dimana kajadianna, who siapa palakuna atawa korbanna, where iraha kajadianna, why naha bisa kajadianna, how kumaha kajadianna.